Yam, Bu Haji. Assalamualaikum, Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji. Ini salah apa ginian? Bu Haji. Bu Haji teh kamana sih nya? Panggis nagihan gitunya. Ini isu kene. Terus liar wae teh jelema teh. Bu Haji. Oh, umuran ah. Gampang deh lah. Iya gini sing jelekot keneh wae nya. Padahal geus diubaran minum obat tunggal poe. Ya aing geger otak mah sih da aing sing geger otak aja aing teu boga duit kete aing jadi amnesia. Tapi aing wau dah. Aing si Bea. Salaki aing teu balik-balik. Nyebatin teu. Kan aing ieu rada sing jelekot. Ah, itu lamun kanyahoan si ieu mah moal teu dipoyokan aing hulu aing da. Nyalain hulu aing meni benjol. Uyuhan teu kunanaon ge. Goblok banget saha deui eta nu nabrak aing. Aing lamun kanyawan jelema na aing dibawa ka desa aing mah diduitkeun aing tuman aing mending we diduitkeun ku aing 20 juta ku aing kabeuli aing sakupi salah aing da Lapor deh Bu Haji teu kapanggi di jalan. Ieu di si Bella meni arareubuh di hareupeun imah. Bel. Bella. Bella. si sia gandeng banget ih. Kan teh sia geus pae. Aya keneh geuningan. Kan si sia gandeng banget we ya ki gogoran we sia pinjem duit ka aing aku sabalik ti saode nginjem duit ka aing. Iya aing arek nganterkeun ieu ka Bu Haji tapi arareubuh Bu Hajina. Areueuh nya geus jeung aing kabeh we is. Jeung sia ge nya aya. Mane balik ti saode geus aya sabulan mah merena ayeuna. Paketna Bella sia teh. Sok mane gawe segala dipaketkeun deui mane cuman si Rahman kunaon Bel? Kamari aing aya nu nabrak ditulungan ku Bu Haji. Saha naon sia geus kena ajab teh. Kena ajab teh hidang kecelakaan mah di tanggal kalender eueuh. Mending dadak kitu aya nu nabrak sia. Oh, iis teu tanggung jawab aing ngagolek we di ditu cek Bu Haji. Ya, datna kos kitu sia. Nya ieu mah panyakit teh hidang panyakit mah saha anu nyaho asa ge moal nyaho ieu ke imah sia kedeung dijual. Moal atuh bawa nu dendam teh ka maneh suga. Nyaho teh nyata mah jelema nu golok ka urang paling ge maneh. Iya, munah banget. Sia golok wae ka aing, aing ge nya sirik wae ka aing. Sirik naon sia naon anu dipikah kasih ku aing sia. Udah itu asa mangkat tah. Ya eta nuhun. Heeh, nuhun. Mane bere cuma saeutik kacangna ge meuni. Ewang da ieu teh lain sia doang. Ah, geus ah. Niat-niat henteu mere teh meuni karagok Ini kuat leungiteun si Wardah aing mah da irah balikna tuh yem sia teh. Aing bener-bener kangen banget ka si Wardah teh ya. Ieu deh malah mararan tong lain hayu dalalar. Dalalar hayu. Ku aing mah dibere dahar malah mararan tong. Ararese diarurusna kabeh oge. Boh jelema, boh sasatoan. Ye. Terus bahagia meureun sieum teh geus antep Kage aing bisa narimakeun ieu. Syukur atuh ari sia bahagia mah di ditu jeung si Ahmad.
Tapi naing kangen kasih Wardah. Karena kakolot, kaincu gitu. Sasi nutunya kaincu. Kabeh ge dan jadi kolot na moal teh nya kaincu mah. Beroning kaincu ka anak oge nya Kayak ning anak mah kuat joledar kakolot. Ayeuna sugan dibere nyaho imahna di mana tempatna, di mana cicingna. Mana eueuh. Belaan kolot mah. Ampun teu ari ngarah ngomong mah kitu. Lain teh hayang ngabejan mah Oda, Bu Haji, urang teh hayang hirup mandiri tiluan jeung anak jeung salaki. Ya kayeuna iya mane gering itu. Oh, Kamari gering kita kunaon sih, Mak? dikerok urang mikiranna maneh. Asup angin mana Bu Haji? Ya kitu tadi nama mah ti pikiran ya. Yang geus ayeuna mah nyamun aya naon Mak Oda, wing nitipkeun ka Ibu Haji. Ya kayeuna mau ditempuk itu ya. Teuing asaan teh haroream. Geus tenang di karunya dieu. teh. Kamu meh nanyaon pasti ka dieu wae. Ya baik ka dieu ge atuh kunaon si da nempo incuna ongko. Yang kebeak sugan nungguan lebaran 3 bulan deui kan lebaran ka ditu. Si Neng gede meureun. Ti bang deket oge menungguan lebaran. Bu Haji ulah bebejakan mah Oda urang di dieu nya. Kunaon ya? Embung urang mah yang Karunya tenang. banget ya ningalina ge mane bari ceurik we dikerok oge. Ya kumaha sih Bu Haji, ayeuna mun ibaratna rumah tangga diikut campur wae ku kolot moal mantak bener kena. Iya tempo cek Bu Haji tempo heula ka ditu. Ulah nyaho imah maneh atuh nu ka ditu. Bung pasti diomelan. Ya maneh mah sok kitu. Assalamualaikum. Mak. Oda. Salam. Mak. Di imah geuningan. Aya Is, naon Is? Ya orang nganterkeun imah bagi-bagi oleh-oleh. Oleh-oleh di mana? Di Saudi teh kakarakna di paketna. Adak nepi. Ya nuhun atuh. Barapoe si eta? Geus aya 2 bulan 4 bulan. 3 bulan. Jalan 4 bulan ieu mah amun anu eta mah mantak buruk di jalan. Tapi lain anu basi meureun kadaharanana. Lain. Mak, eta si Iem. Mama. Yang ngontrak di mana ta budak? Teu nyarana pugu mah ge neangan info di mana cicingna. Dan teu dibejaan cicingna di mana. Kene mah meureun hayang nenangkeun pikiran ka hijinya, kadua meureun hayang ngarasakeun rumah tangga jeung si Ahmad. Ya heueuh, da emang kitu. Kolot teu kudu nyaho manehna cicing di mana. Da kolot ki kudu nyaho meureunan. Ya si Iem tadi salahnya yang Ya kangen banget mate kasih Wardah. Oh nyamanya ada ke anak mau nam si Iem nya. Mama kangen kasih Wardah we pokona. Ka urus orang mama. Ya Iya mau kos kitu nguruskeun budakna. Ayeuna geus babara poe ieu. Mama ni kuat neangan ka ditu ka dieu teu kapanggih neangan. Kasih Bella nanyakeun teu apaleun si Bella oge. Keun emang keke aya meureun balikna ka dieu Angger wae susah mah kolot kudu teangan mak. Kajen Yem. Bu Haji mau bebeja ka Ma Oda. Tapi omat mana tinggali heula Ma Oda. Bawa si Wardah ulan teu. Bung Bu Haji cek urang embung. Oh nya komo mah teh ka ditu mah koeng dengan bejakeun orang batur kangen Ulah Bu Haji, ulah. Kangenan banget ka si Wardah batur. Yang geus ke si Ahmad boga duit ka ditu, bari mere duit, aya mah teu boga duit. Ya, biasa nage kolotan teu ngarep-ngarep duit, teu ngarep-ngarep jingjing bawana, pentingnya amprok, komo jeung incuna. Kawin ti baheula maneh karak boga anak. Yang geus kumaha engke we Awas nya mun Bu Haji bebeja. Nya awas deui maneh ge ulan teh ka ditu tempuan Heeh. Mesin kumaha nam nini odas teh. Ini eta mah emang nage kitu, hayang we digugurung batur. Bu Haji rek reuyeut deui. Awasnya Bu Haji ulah bebeja nya. Aya wae nyahueun deui kontrakan aing di dieu.
Kende atuh mak, pisingan kapake ku emak ira-ira ge. Henteu apan tadina ieu mah teh saker si iem. Nya kolot mah kurang kumaha eta. Tutuna mah teu ditarima pan manehna hayang malah belaan mangkat jeung salakina. Ieu neng hampura ieu teu dileuwihan ku emak nya. Mah emang urangna naon dileuwihan. Mah teu kitu nya tadina mah kitu supaya dibere duit itu supaya tong mantau Jauh. Mangkat-mangkat mayan geuningan. Geune masih nakarasain nutur kena lakina heula. Kembe ayeuna keur. Bisa Cigana mah geus babaraha poe ieu teh pan nya. Bahagia meureun si Amadna daek digawe cigana mah. Ya tuh mah sebagai kolot ngadoakeun anu bener. Nya eta oge di nya eta oge da mah ngadoakeun anu bener. Aya kitu ge mah angger anak urang mah. Nya Arek burung-burung oge tetep anak urang. Ya geus atuh mak, ieu sarek ieu ngabagikeun ieu deui. Ieu nuhun ieu ngomong-ngomong. Saeutik mah ulang ngomongkeun ya. Sok ieu ge alhamdulillah mama tar ngomong-ngomong ari dibere mah. Ieu dicokot deui atuh nya. Lamun mah butuh mah kajen kayak seperti kaisnya. Nuhun pisan ya neng nya. Cing sehat mana di imnya? Ayo. Enak banget. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Bari jeung eueuh anak ge aya pan eueuh Bu Haji. Aya si Iis. Balager untung nate tetangga teh. Tuh geningan buka pemajikan mah digawe ge dipangnimbalkeun. Tuh. Alhamdulillah. Naon ieu deungeunna ieu? Aduh. Alah, ieu deungeunna ge geningan. Lauk naon ieu nya? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Capek-capek kieu, aduh. Mawakeun timbal deh. Cuman caina doang deh poho yang nginum make naon coba. Gini lah kayak panderi nginum nama. Ini dahar heula we nama. Ngilangeun kieu nya. Alhamdulillah dena teh ieu masih kene daekeun diajakan babalangsakan di jeung urang. Diajakan pindah ya nama. Mudah-mudahan we kaditu nama sing alus milik rezekina. Udah pikir-pikir mah hirup teh masih kene nutup jeung itu mah asap aya anu kumaha meureun. Aya we cetrok tah. Mendingan kos ieu rejeng hirup balangsa ke geningan aya ngeunahna bari jeung aya paseana. Ayo, si Bella di Menang. Tadi di itu ke orang kuliah. Gesin kanyawan. Sarua urang ke di penjero. Pakai topi mana? Pakai topeng. Eko serambi Mekah. Sieun sia ke kumaha mun manehna nyawa. Ke di penjara si em di Dengdo. Di Dengdo. Jabat teu boga dutrek eke. Sarua urang oge. Tapi orang teh bebeja dah kasalaki urang. Mending jalita ye mah. Tapi untung motorna teu kuna naon. Ya udinda yuk gara-gara mana sih? Kamari. Kunaon maneh hayang milu. Jadi bae musribra. Udinda yuk Tadi mah liwat tadi itu. Kemenong sih. Ego jadi teu bisa keliling tidak sieun kasalakeun. Mereka mana? Ke Werong. Ke warung. Jalan mana gedenya? Jalan itu jalan totoang. Mendingan jalan tukang. Embung jalan tukang mah loba lalak. Lain si Bella keur aya di luar. Embung jalan tukang mah tadi oge eke dikerjain wae bujur eke dicabok-cabok wae saya tuh Ayo Tuh, si Bella lain sih. Lain tapi buukna ngariring ke kos Kunti buru. Ayo
Si Neng. Wardah. Mesti dengan nu geulis emak. Aduh, gede aya nu nama. geulis emak. Kangen banget emak teh ka Neng. Diam. Meni kuat karak datang ka dieu. Masih sibuk wae kamari ieu. Sugan teh maneh geus poho ka emak ieu. Moal poho atuh, piraku poho ka indung sorangan. Kumaha rumah tangga sia? Ya alhamdulillah si Ama dek usaha nama dek kula-kuli. Ya alhamdulillah tuh ieu. Di mana cicing? Nama hayang apa? Moal di bejaan tempatnya di mana-mana. Uing mah hayang mandiri rumah tangga. Embung ikut campur ku kolot. Ya ulah kitu da mah hayang apal di mana ke sugan we mah ulin ka ditu. Moal geus mun aya nanaonna uing ulin ka dieu unggal bulan. Meuni tega maneh mah ieu. Ulah kitu atuh ieu. Geus lah mak, ulah ngomong wae aya nama sok. Ai si Neng. Yuk di dieu. Ada ti Tapi teh ceuri ku aya si Neng. Teu, aya tetangga nu bager. Neng kangen teh ka emak. Hah? Neng kangen teh ka emak. Kangen banget nya. Ya, kade ya ngurus budak teh nu bener. Nah, iya. Ya tadi bener mak. Meni barapoe sia meni kuara ka dieu. Kamari mah modal meni kasirah-sirah mak. Sia teh belul banget. Nya urang ngome wae HP. Ya ulah ngome we HP Ayeuna tuh. orang boga HP. Boga HP ayeuna. Bari jeung HP Tata Titit ge dibalikeun ku si Ahmad. Ya syukur atuh alhamdulillah. Ari bager mah. Nya bager mah ayeuna mah teu burung di kos baheula. Ya lain kuat joledar banget dari gos mangkat tenggus we. Tuh bang teu amprok 3 bulan oke. 3 bulan emang gitu sakedeung teh Idang. Aroream teuing. Ulin ka dieu. Nanyakeun ka si Bella. Tuh apaleun. Ari sia teh ya dengekeun. Sia di ditu teh ngontrak apa ieu masih Ahmad sih? Ngontrak emak di Perum. Perumna ge garunaheun mak. Nyaman Jauh jeung di dieu mah. Di ditu mah juga kare dicolokeun, naur cai kare dijetrekeun. Di dieu nya makin buleud wae Neng geuningannya. Kamari mah dibere huut lembut ka pohoan. Goblok teh hidangnya ulah tuh teh hidang sia mah. Emang kitu sasatoan incu aing. Ya poho promina eueuh. Hidang mamang teh nya. Aya huut lembut sesa entong. Ari kitu wae mah si Neng di dieu we. Ulah mah Engge bisa ngarisikoan si Neng mah nya, Neng nya. Ulah Ulah diciuman. Maaf ulah diciuman. Bau. Entuh Minta duit mah ka dieu teh. Apang salaki sia digawe. Digawe ge beak wae Can disuntik KB ya geus 3 bulan. Ikut capung panas ngenik. Budak saha sih Budak apa jin sih? Begitu kos jin Mana saha saposi inang Bisa ngomong bisa juga. ngomong apa? Nangtung heula nangtung. Tapi mukana mah nenong Ya budakna ulah ulin wae HP. carekan ku indung manes ya. Iya keur urang nya HP-na. Bisa nomor kesong. Tuh ngomong-ngomong geuning. Ngomong-ngomong. Duitan Aduh trekan. Ini budak saha sih? Mana budak saha? Saha sih? Ngomong atuh. Ngaranna sapa Inang? Cecekleukan wae. Saha mana anak saha? Oh iya na cenah. Oh, teu bisa ngomong. Eh urang bawah hayang karunya. Gedeung heula ceklan atas urang Gedeung. Kadang Yo mak, hampura uing teh lain joledar. Da kaya anak kos kieu, ayeuna ge can disuntik KB geus 3 bulan. suntik di buru-buru. Apa si Ahmad digawe lain? Si Ahmad digawe ge digawe. koreh-koreh cok, dikoreh dipacok. Ya kudu disyukuri. Sakitu ge dae eta si Ahmad. Anya soran mayar kontrakan oge teh sabulan teh 500. Pokona lamun susah nya ieu balik deh ka dieu. Aing mah narima. Teu susah banyak kali duit mah sapoe 6 juta mah. Geuning sia teu mere ka dieu malah menta duit ka Beak aing. wae sih. Nyanengnya jeung sa nyanengnya. Jeung ini gambreng nyaneng. Mama di bara laki yo geuning uing teh ka dieu teh daun buah eta meni loba banget. Nyaho teh ieu aing teh gering kamari teh. Ogoan Mikiran we si Neng, kangen Nah, banget. di pikiran jeung kolotna ya jeung indungna jeung bapana teu kudu di pikiran. Nya lain
Siapa ngurusna kos gitu ke anak teh. Ya winge bener mak ngurus anak. Ayo, diuk ayo. Aduh, berat banget yuk. Tarima yuk. Aduh. Ayo. Ih, mas kos orok sih. Emberan ayo, siapa si Inang sih? Kos bayi bagong kok capung. Aduh berat amin. Iku nama dia orok sagede ki. Teuing eta mah orok jinjon sugan Mana teh anak saha? Oh, tuh bisa ngomong gak mau berkatong-katong. Atunya berat meureun. Ya, Mana teh bisa diuk geus diuk dia ka diuk. Mana teh orang mana? Buat tinggal kesurupan Oh, panas awakna Orang tinggalkan Ayo. Sieun bising anak kuntilanak. Kadang orang ka dieu deui. Kadang ya Kak Dede. Cicing. Ya pena bawa bawa. Lumayan. Ayo Ih ulah karunya. Oh karunya Kayak orang ka dieu rek nyokot minum ya. Hayang dahar cing heula nya. Hayang dahar Oh, jeuna. kok ribeuteun. Oh, jeung pe selundu cenah Oh, yang di empong kikilian mah Bro, ya serem ayo Cang ucang angge bulu muncang di papangge ya. Neng teh kereh gede ya. Mak, itu mun dibaralak kitu, sesapunya ha. Nya tapi kok eng disapung can ari we sia teh. Lain bisa ada mambar darah. Cang ucang angge bulu muncang di papangge. Entong mun di mana-mana. Ngomong wae lah sia. Mau ngerek balik si Ahmad besing balik manten. Ngendong Bung kewe deui teu betah urang di mas sorangan oge mendingan di ditu mah garenahon. Mani abong kene geus boga imah gedong sia. Oh, imah oge gedong banget, keramikna ge marmer. Nya syukur atuh ari kitu mah. Alus milikna mah ieu budak teh. Ayo mah awing lempang da. Kudu hayang nyium helm mah. Enggeus mah. Kayak ulin deui ieu ka dieu Kayak kapan-kapan we mun boga duit ke bari mere duit. Moal mah di bere nyaho nya Neng. Aing hayang ngendong di imah gedong ieu. Embung ulang ngendong di imah gedong, mama sok iih malulu Ini tuh anak uing corik mangga sama beli mah buru Nya syukur atuh. Ari bahagia masih ajeng si Ahmad. Aya oge si iem ulin sugan terek poho ka aing. Nih meuki gede wae eta budak. Arake sakudung ulin geus dibawa balik. Majar teh cenah imahna gedong ayeuna mah alhamdulillah atuh. Teu dibawa susah ku si Ahmad beureunan. Ayeuna mah daek digawe cenah majar teh nya enggeus alhamdulillah ari kitu mah. Lain entak aing teu ngijinana mah kitu jeung si Ahmad. Pan apal si Ahmad tara barang gawe. Ayeuna mah barang gawe nya alhamdulillah. Sing bahagia iem, sing bahagia Gusti dengan sing prihatin. Nempo anak bahagianya aing ge milu bahagia.